bingung euy mikiran hirup ayeuna ya. Coba we pikir. Duit teu boga, beas teu boga, sedangkan kahirupan sapopek meureun kudu aya. Tapi ketah ulah kitu euy, jeung si Uwa oge. Kudu sabar, kudu sabar. Sabab jelema anu sabar mah cenah engke ge ka ditu bakar subur. Ayeuna mah daripada ngalamun wae cicing di imah kalah namahan stres. Mendingan keneh kudu ikhtiar, siga nam ikhtiar ieu mah ka mana we ieu mah ikhtiar pokona mah. Ari si lain ngapoeun ngalamun we kitu. Hai kitu ah. Ari si laing. Tapi heueuh euy. Aya benerna oge omongan si Oten teh. Dipikir-pikir mah mending kudu ikhtiar euy. Ka mana we sugan we aya nu beunghar ngadadak edan, ngabagi-bagi duit. Heueuh euy mending kana ikhtiar ayeuna mah. Astagfirullahaladzim. Bener euy. Ai erek niat hade mah. Aya we gogodana teh. Karek mah turun ti imah geus gebrus labuh kawahangan. Astagfirullahaladzim. Keur haus kieu mah pas euy. Aya kalapa dogan. Tapi cek si Uwa oge euy teu meunang da eta teh nu batur. Kamali dosa haram euy gaya. Ieu teh cara kasaha deui ngahalangan di tengah jalan. Si Obi sekarang janah kelakuan saha. Sia ceng. Aduh, ai sia kadunungan mereka itu patut. Ai teu atuh di ditu. Atas kana huai, ai teu tubagan sia. Ai mah deung. Aing ampun. Geus ya, buru-buru. Orang karung. Terus saya juga ya. Ayo, buru-buru. Sarang kana tinggalin buru. Yang kenaon itu buru. Yang warna-warna buru-buru karang baik. Maaf lah, heuting banyak. Penjang. Hampura. Awas ya geus aki-aki ku aing dibales ya. Wak kenaon wak? Keur ieu keur liliuran jeung si Abah. Kada ka mana atuh Ten? Tadinya wak ek nuseup. Di dinya rek useup tah, laukna loba tah. Wah, cara gedog lagi kitu tah. Di dieu tah.
Nggak usah lah, babetkan lah. Kayak dulu dua mah gimana berat tuh. Babetkan tuh lah. Padahal bohong. Awas ya ku aing. Salah. Lagi lain. Awas ya. Ini si Obi. Asup euy. Astagfirullahalazim. Ari niat erek kela. Ari niat.